Para mitra kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya ya ibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna para mitra nincak bagian ka-47. Sabada namatkeun bagian ka-46 ayeuna ngahanca bagian ka-47. Dina ieu dongeng teu seueur dialog para mitra, seseueur nama narasi atarpi gambaran. Kumaha kitu sareng kieuna. Ieu dongeng rada benten parawina, namun tetep pogot para wargi. Kumari hoyong terang kumaha sih? Naon si rawa onom teh cenah kitu? Kitu. Saur Bapak ieu saderekaan Merdeka Permana. Nya tiasa disebut bapak ini pada parantos kolot sinjuan aki lagi sami sareng Aki Jaya di para mitra karesan sareng Aan mah para mitra sanes artosna mah karesan para mitra aya wargi ti Mang Jaya oge anu para mitra ngarangkep sareng keluarga ti Aan Merdeka Permana. Dirorean di luhurna para mitra, di luhurna kene. Itunya para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun, atuh ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae ayana. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-47, urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda para mitra. Eta carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-47-nya. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Para mitra Mang Lendra masih keneh bingung teu manggih tungtung cenah para mitra. Mikir kaditu teu anyog, mikir kadieu teu nepi. Manehna ukur bisa nyangka sacara samar-samar. Jadi anak itu mah cenah para mitra sadaya. Manehna ge tangtu aya di tempat teh ukur raga kalalembutanana wungkul. Teu bina tiki ajali ayeuna. Lamun nya mah kitu, naha dirina ge sarua sabenerna geus maot. Ta ieu pertanyaan teh para wargi, harita teh cenah muncul dina hatena atawa dina uteukna Mang Lendra. Para wargi kaum dangu, nya atuh manehanana tuluy. Geus kitu mah pamitan malah mah para wargi sadaya. Pamitan oge ti eta patempatan, nya menta dianterkeun ka tempatna Nyi Mas Wulansari. Geus kitu Kipatih marentahkeun gulang-gulang sangkan para wargi harita Mang Lendra atawa Raden Jakabantangin teh dianterkeun nyaeta ka tempatna Nyi Mas Wulansari. Para wargi anu mulia, tadi ge disebatkeun para mitra sadaya pikeun ngajawab eta lalangse. Gancang Mang Lendra ngadatangan ka Nyi Mas Wulansari di Kaputren. Sedengkeun kaayaan Kaputren Nyi Mas Wulansari patempatanana teh cenah para mitra saya di sisi talaga. Tempatna nu kacida matak nyenangkeun. Atuh tempat ngahenang-ngahening cenah di dinya para mitra sisi talaga. Anu caina heranga genclang. Jeung kalan-kalan sato-sato talaga di sarada. Nya Mang Lendra gancang ngadatangan ka Nyi Mas Wulansari di Kaput. Manehna sejatumanya. Nah, manehna geus paeh atawa kumaha? Para mitra sadaya ngadenge eta pertanyaan. Atuh pikeun ngajawab eta pertanyaan Nyi Mas Wulansari oge malah malik nanya. Saur saha salira parantos tilar? Cek Nyi Mas Wulansari. Nu harita keur diuk dina kursi ukira nu kacida endahna.
Atuh berabat memang Lendra nerangkeun ti awal nepi ka akhir cenah. Nerangkeun yen Ki Ajali teh sabenerna ukur lelembutanana, daraga badagna mah ditinggalkeun cenah para mitra di alam manusia. Ngan bae ditanya kitu Nyimas Wulansari ukur mesem. Nyimas, ari kakang bisa terbalik deui ka alam manusia. Aduh, kakang mah moal betah cicing di dieu teh da lain tempatna si kakang mah tuh. Cing Nyimas yeuh. Kakang mah yang balik deui ka alam manusia lah. Pokona mah cing kumaha carana Nyimas? Pokna bari neuteup seukeut ka Nyimas Wulansari para wargi sadaya. Nyimas Wulansari harita teh aya usul atawa pertanyaan sarupa kitu ti Mang Lendra. Anu mah pamikirna Nyimas Wulansari teh eta teh Raden Jakabantangin anu memang putrana cenah Kipati Walangseuge nu ngageugeus daerah Galuh minangka nama papatih nagri Galuh. Tuluy Nyimas Wulansari harita nyarita deui. Nah, ada salirama bebas bae bade ka mana bae oge kakang. Kapanan saur Kangjeng Rama Prabu? Salirama janten juru telik anu kedah nangenan kaayaan. Boh kerajaan Galuh, boh di kerajaan Pulau Majeti. Janten salirama bebas bade ka ditu bade ka dieu oge kitu. Janten bade ka mana ge eta mah nyangakeun kumaha si kakang. Atuh bade bebetah di dieu mangga moal disaha-saha. Bade angkat deui ka Galuh mangga eta mah atuh hartosna mah kumaha kahoyong si kakang we. Kitu nu mawi oge. Pan ieu teh tos jelas si kakang mah kenging tugas atawa pancen kitu ti Kangjeng Rama oge. Ceuk Nyimas Wulansari. Aduh, Nyimas ieu nya. Ai si kakang mah bade ngajelaskeun itu. Jadi kumaha kinten-kinten lamun si kakang ayeuna bade ngajelaskeun. Jelas perkawis naonana kakang, tos jelas apan kakang teh. Naon deui nu bade dijelaskeun? Yu, Nyimas sama yuh ieu teh lepat canggih Nyimas. Yuh, ampun deui kumaha nyelasinna kitu nya. Ayo kieu ye Nyimas nya ye. Nyimas parantos lepat canggih kitu. Heuh salah sangka lah. Kakang teh lain Jakabantangin lain. Lain Jakabantangin kakang teh lain. Kakang teh Mang Lendra. Mang Lendra urang rancah ieu. Bade gana juragan Bendara Wadana rancah Raden Bratanagara. Tak itu pamikeun dijelaskeun mah ku si kakang teh. Jadi sakali deui kakang teh lain Raden Jakabantangin. Ceuk Mang Lendra sajalantrahna bae para mitra sadaya. Ngan bae Nyimas Wulansari tetep imut. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Kumaha atuh Nyimas Wulansari sabada Mang Lendra ngajelaskeun yen dirina lain Raden Jakabantangin putrana cenah para mitra Kipatih Walangseuge. Tapi anjeunna mah Mang Lendra bade gana cenah Wadana rancah nu katelah juragan Bendara Wadana Raden Bratanagara. Ngan dikitukeun teh para mitra Nyimas Wulansari mah tetep we imut ngagelenyu. Sumuhun atos ngartos abdi oge ye. Jisim abdi ge ngartos kakang, salirama tiasa aya di mana-mana sareng tiasa mancala putra mancala putri. Tos biasa guntas-gentos ngaran teh tos teu aneh deui kang jisim abdi mah ye. Dalah robih janten rupi sasatoan oge apan salirama mah tiasa kitu. Datos dimenangkeun kitu salirama. Janten teu aneh kang jisim abdi mah upami si kakang nyarios kitu. Ceuk Nyimas Wulansari. Aduh lain. Aduh. Da kumaha atuh aing jelaskeun atuh aing ampun deui. Aduh. Lain bobohongan lain. Yeuh.
lain Raden Jakabantangi lain kakang teh. Bang Lendra kakang teh ye. Jeung teu bisa mancala putra mancala putri kakang mah henteu terus terang we. Kakang mah teu bisa naon-naon. Jampe cengkoleun ge kakang mah teu boga barina ge. Kitu mah tak oge. Yeuh, sok we pokona mah ayeuna mah si kakang mah nu penting mah hayang balik we kitu. Ayo pokona mah ka nagri manusia gitulah. Cek Mang Lendra ngeceskeun deui para wargi sadaya. Manehna ngajelaskeun ka Nyi Mas Wulansari nya kitu teh hayang meureun manehna dipercaya ku Nyi Mas Wulansari. Jeung pangpang nama hayang geura balik ka nagri manusia. Kitu di antarana para wargi anu kasebat Mang Lendra. Kakang, da kakang mah sanes jalma samanea atuh kakang. Teu aya kekecapan maot kangge si kakang mah. Nu aya mah ukur pindah alam kakang. Janten sakali deui nya. Ayeuna mun kakang bade muli ka alam manusia sumangga teh teuing. Namung nu kedah dipeemut mah nyaeta perkara perjuangan urang Pulo Majeti kakang. Punten, ieu mah punten sakali deui. Perjuangan urang Pulo Majeti teh kedah leres-leres diemut ku si kakang. Sok sanos ayeuna kakang muli deui ka alam manusia mangga. Jisim abdi mangan ngawilujengkeun wilujeng angkat bae. Mungkade sakali deui titip teh perjuangan Pulo Majeti teh kakang. Anu kantos ku kakang kauninga di dieu. Pangalaman kakang aya di dieu mangga eta mah geura. Geura eta cana ku kakang kaditu ketang-etang oleh-oleh. Dugikeun ka wargi-wargi kakang atuh. Dugikeun cenah ka muhuna balad-balad kakang di ditu. Dugikeun ka sadayana manusia nu aya di tempat kakang. Yen kumaha perjuangan warga Pulo Majeti. Cek Nyi Mas Wulansari netep seukeut ka Mang Lendra. Nu ditetep malik netep bari hatena mah henteu ngarti. Naon nu dikeomongkeun ku Nyi Mas Wulansari sababaraha kali titip cenah. Perjuangan warga Pulo Majeti. Nya sakali deui harita teh Mang Lendra tumanya. Sanes Nyi Mas, cing atuh jelaskeun ka si kakang ulah tatarucingan kieu. Jadi tatarucingan mah bisi salah kakang musumun. Eta non teh ngajawabna kitu. Salah nebakna. Da cing kumaha jelaskeun atuh lah. Pokona mah nu jetu langsung lah. Pokona mah ulah nganggo kode jeung si kakang mah teu ngartos si kakang mah sumun. Kana ieu nerjemahkeun kode teh. Naon nu dimaksud perjuangan urang Pulo Majeti teh Nyi Mas? Cing sok atuh ka kakang carioskeun. Cek Mang Lendra panasaran. Atuh geus kitu mah para mitra berebet. Nyi Mas Wulansari nerangkeun yen sakumaha makhluk di dunya butuh ku kahirupan anu teng. Henteu silih ganggu, henteu silih gunasika. Kitu cenah para mitra cek Nyi Mas Wulansari. Tapi urang galuh kakang tos nyata-nyata neangan kahirupan. Bari ngaganggu kana katengtreman deungeun. Nyaatkeun ranca di lakbok eces bakal ganggu kana katengtreman deungeun. Urang Pulo Majeti contona. Tah mun si kakang deuk mulang deui ka alam manusia. Mangga sebatkeun we ka urang galuh. Yen pangeussi Pulo Majeti teu suka kitu narima hal-hal sapertos tadi. Cek Nyi Mas Wulansari. Para mitra kaum dangu. Harita para mitra rengse paguneman sarupa kitu. Sirah Lendra ngadak-ngadak jadi lieur leneng cenah para mitra sadaya karasana. Malah teu kungsi lila ujug-ujug katurelengan teu apal di bumi alam. Inget-inget sotenan manehna keur ngajehjer di sisi ranca dina kaasean mangsa peuting harita teh para wargi sadaya. Atuh memang sasatoan di sarada jangkrikpon kitu keneh di sarada harita teh dina kaayan peuting. Nya sato-sato peuting kayaning cari cangkas ge kadenge kaayan harita teh waktu wa Mang Lendra sadar tina kapiuhanana. Jeung deui para mitra tuluy atuh Mang Lendra harita teh ngagrendeng. Jadol gini.
aing teh kasarean ieu teh. Aduh. Aya deui. Ampun teh. Aing teh kasarean. Aduh. Aing kasarean di dieu nepikeun ka ngimpi. Beuh. Nya, hanya ngimpi menika ieu katalarnyuran. Sarupa kieu. Mun asanya aing dina ngimpi ieu. Aing teh heueuh ngimpi. Duh, aya we aing teh. Cek Mang Lendra bari nguniang hudang. Awakna karasa lalinu. Atuh nyeri sabuku-buku laina bobodoan. Cara rangke jeung lungse kabina-bina. Meni asa leuleus lungse taya tangan ke pangawasa. Malah geus kitu mamanehna gidig be para mitra nguat-nguat maneh. Maksudna rek nuju bali. Memang kabeneran para wargi harita ge dina kayan hujan. Didinya teh para wargi sadaya hujan. Lain wae hujan cenah malah angin ge meuni gede. Atuh para wargi memang ari sasatoan anu aya di cai mah meuni baleger naker dina kayan hujan teh. Atuh ponna kitu deui harita Mang Lendra nguat-nguat maneh gancang manehanana manehna ngajewang harita teh tangkal cau geus kitu nyokot atuh cenah sapalapah daun cau dipake tiung nya lumayan cenah hujan teh henteu ngabaseuhan teuing awakna lantaran sirahna ditutupan ku daun cau teh para wargi. Lempang manehna muru ka paimahan tempat pagawe pendopo kawadanaan ngobong. Ngan sawaktu manehna anjog ka pakarangan para wargi sadaya. Manehna ngarasa heran. Waktu anjog ka pakarangan teh ngarasa heran. Munggu heran kacida sabab di jero imah kadenge reang nu keur tahlil. Jeung ayeuna mah geuning hujan teh geus raat para wargi. Aduh, geuning keur tahlil ieu teh. Aduh, gume aya naon nya ieu tahlil? Aduh, ampun deui. Nya, aing mun ditu di bejaan. Biasana mun tahlil teh aya nu maotkeun ieu teh. Nya, atuh aing mun ditu di bejaan nya, tega-tegana nya. Jalma teh, pan aing teh kurang kumaha. Ngilu ieu teh digawe di dieu teh jadi badega. Ieu nu tahlil mun di tengah bejaan ka aing. Ampun deui, cek hate Mang Lendra. Bari ngagurudag nyamperkeun para mitra. Geus kitu mamanehna mukakeun panto. Ana brai panto dibuka, ana jerit teh para wargi jelema ngajerit. Sanggeus mireungeus saha nu datang. Jurig, aya jurig, ampun teh jurig. Itu para mitra sadaya. Si Horeng anu ngagorowok nyebutkeun aya jurig teh cenah Bimarkonah jejeritan bari nungkupan beungeut. Nu sejen mah para mitra malunur harita teh ngajauhan. Barang Bimarkonah nyebutkeun aya jurig kitu. Bari ngajauhan nyempod di juru bari molotot sieun. Malah geus aya nu ngojengkang lumpat jalan ka dapur. Piring jeung wawadahan loba nu katajong ukur sababara urang we. Nu hideng nyang hareupan teh. Nyang hareupan Mang Lendra, kaasup Aki Darum, Jang Dayat jeung si Ujer. Jurig. Jin. Naon? Jurig nyingkir setan nyingka siluman-sileman ulah ganggu. Yo, tapi mun sia teh ye, pokona mah ye, mun sia lalemutan si Lendra, montong sia, muren mantau ka ditu sing jauh sia teh, geus lain-lainna deui, ceuk si Ujer para wargi sadaya. Harita para mitra si Ujer diselang ku babacaan geus kitu tuluy bubura para mitra sadaya, si Ujer teh atuh Aki Darum jeung Jang Dayat ge babacaan, malah Aki Darum mah ditungtungan cenah kumaca bejang jawokan pangusir setan ngan edas we. Mang Lendra teu keler-keler sieun batan sieun kala eje geler nyarekan lak-lak dasar. Kurang ajar sia. Sia Ujer, make jeung ngabura ka aing segala.
Badul teh sia. Aing teh dianggap jurig, dianggap setan sia. Aing mah manusia biasa dulu. Sok aya wae. Aki darum dikolot-kolot. Gegabah sia. Make jeung ngusir kami kujang jawokan segala rupa. Ya wae kami mah manusia diusir kujang jawokan. Yo, setan siluman diusir mah. Kami mah manusia jalma kami teh. Ceuk Mang Lendra bari molotot ka Aki Darum. Para wargi sadaya atuh Aki Darum teh harita teh ngahuleng sakedeung para wargi samemeh nanya nyaeta ka Mang Lendra. Para mitra sadaya ningali kaayaan kitu Aki Darum neger-negerkeun maneh. Keur mah Aki Darum hiji kolot cenah para mitra geus loba luang jeung pangalaman. Tuluy Aki Darum harita tumanya. Ke ari anjika teh saha teh ieu teh. Ceuk Aki Darum. Oh, saha? Aki mah teu bener atuh. Make nanyakeun sagala. Gimana dayat? Ngalaka ieu ujer. Lain tadi teh kalang ngajak kami ka sisi ranca, deuk neangan Ki Ajali. Pina tuh kami ditaringgalkeun sineh sorangan di sisi ranca. Sok nu aneh-aneh wae atuh. Sok teu bubugu teuing. Maraneh tah tiluan deleka tah. Si Aki deui kawas kolot we. Ni deleka pisan ka wing teh. Naon wing teh boga kesalahan naon cing? Ditinggalkeun di sisi ranca beurina ge sorangan. Sok aya wae. Yang kitu tadi urang muru sisi ranca nyangan Ki Ajali. Kitu mah nya bener nama. Da wing ge ngarasa tuh ceuk si Ujer culang cileung. Menta nu sejen mantuan neangan jawaban. Lain ye euy. Lain tadi mah kaya non teh kejadian saminggu kaliwat atuh. Geus gila kejadian eta mah. Sok aya wae beurina ge. Geus lila. Waktu urang ini ka sisi eta mah ranca mah basa neangan Ki Ajali mah heueuh maksud teh geus aya saminggu ieu teh pan urang ge tahlil ge 7na ieu teh. Sok aya wae. Ceuk Jang Dayatmu ambek harita teh para mitra. Ka Mang Lendra jeung ka Ujer. Atuh Mang Lendra tuluy ngajawab deui. Lain gelingan teh saminggu nu kaliwat. Coba 7na Ki Ajali. Ieu mah tadi. Pan tadi kami diarajakan muru ka sisi ranca. Urang teh muru ka sisi sedong. Geus kitu marana ko sila babaracaan. Tah nu babacana ge pan. Ye kolot ye tah tinggal ye. Ki Darum tah nu babacaan teh. Ada kami mah inget kene. Tah geus kitu kami kaheesan. Terus pada naringalkeun teu sopan pisannya. Babaturan ditaringalkeun kitu. Kumaha lamun kami dileg-leg ku Rai Sanca? Supaya ya wae. Ceuk Mang Lendra teh. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Geus kitu mah Ujer tuluy nyarita. Yo Mang Lendra, yo nya. Lain hees Mang Lendra teh maneh teh kapiuhan. Geus kitu pada ngagarotong di rereyang di barawa balik ye. Ku kami duaan tadi rereyang nageta jeung Jang Dayat. Da Aki Darum mah geus teu kuateun mawana. Tapi maneh teu eling-eling. Malah mah maneh teh geus dianggap paeh. Tari geus kitu mah nya dikubur meh maneh teh atuh bising teu nyaho mah. Ceuk si Ujer nerangkeun kajadian sabenerna. Sabab nu sejen mah teu werat cacarita. Hah? Baru kami geus dianggap kojor. Kami geus dikubur. Ceuk saha kami kojor? Ieu kami ye. Ye, kami teh si Lendra ieu. Sok aya wae nya. Teu ngeunah aing mah. Sebut si kojor segala. Ceuk Mang Lendra. Manehna ngarasa reuwas disebutkeun geus maot teh para mitra. Keukeuh peuteukeuh manehna ngajelaskeun manehna masih keneh hirup kumelenang di alam dunya. Ujer nyarita deui. Dulu pokona mah. Yeuh ayeuna teh keur tahlilan ka-7na bising teu nyaho mah. Nyaeta tahlilan maneh ka-7na. Pokona mah tahlil ka-7. Nya kitu Aki Darum. Mang Lendra ngareret ka Aki Darum.
nu direret unggek bari nyebutkeun yen nya Lendra teges dianggap bae. Para mitra pamiarsa, atuh harita para mitra sadaya, Mang Lendra menang katerangan seperti kitu, tuluy Mang Lendra kekepehan nyebutkeun cenah manehna masih keneh hirup. Nah, da kami mah teu pae. Ya buktina balenggar keneh ieu tinggal ieu balenggar keneh ieu. Nah, sok aya wae. Disangka batur geus maot. Kan ieu kami teh Lendra kitu. Padigana juragan Bendara Wadana ieu teh bisi teh nyaho mah. Sok aya wae. Ti Indramayu keneh kami ngilu ka juragan Bendara Wadana. Make disangka geus maot sagala. Para mitra sadaya Mang Lendra teu suka disebut geus maot. Ya lamun kitu mana atuh anu minggu kamari dikubur teh mayit saha atuh? Ceuk Jang Dayat para mitra nu tita tadi ngadedengekeun bari molohok para mitra sieu. Aya atukna Aki Darum nyarita harita teh kieu nyaritana. Oh, hayu atuh urang kali deui kuburanana yuk. Urang kaluat deui we, hayang nyaho we, euy. Ceuk Aki Darum mimiti nyarita. Ayeuna penting-penting kieu ki. Ceuk Jang Dayat muriding sieu. Oh, kudu ayeuna pisan euy. Urang kudu bisa ngabuktikeun nyaha bener. Si Lendra teh hirup keneh atawa geus pae. Saperti ceuk panyangka urang kitu babakunya mah. Ceuk Aki Darum deui. Atuh ari geus kitu mah sarerea samiuk rek muru kuburan tempat mayit Lendra cenah dikubur. Peting-peting para mitra sadaya ngalit ngeungkeuy ngabandaleut ceuk paribasana. Ngembat-ngembat nyatang pinang muru ka kuburan bari markel obor. Marehanana pada hayang nyaho, atuh naon sababna aya kajadian sarupa kitu. Lantaran urang eta lembur teh atawa para mitra anu caricing di dinya jeung tatangga-tatanggana juragan Bendara Wadana geus nyaho yen anu dikubur teh cenah layona Mang Lendra. Malah juragan Bendara Wadana ge ngarasa heran ningali kajadian sarupa kitu. Ngan teu majar kumaha para mitra juragan Bendara Wadana mah teu ngiring cenah ka kuburan. Ngawakilkeun bae ka Aki Darum atuh cenah init ka kuburan mah dina waktu harita. Kabeh geus arinit cenah lalaki wungkul ali awewe mah nu ngarilu ka kuburan teh. Nya kitu teh we hayang ngabuktikeun pangnama tatangga-tatangga rahayat di dinya. Hayang ngabuktikeun cenah naha bener ieu anu disebut Mang Lendra teh masih keneh jumeneng keneh atawa naha saha nu dikubur di kuburanana. Kitu diantarana para wargi namung waktosna kabujeng see.